Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Ye jalma-jalma anu ariman, poma maraneh ulah ngajadikeun musuh kami jeung musuh maraneh jadi sobat, ulah ngayakeun hubungan jeung maranehna ku kaasih. Padahal maranehna geus kupur kana hak anu datang ka maneh. Maranehna ngusir Rasul katut maraneh. Pedah maraneh ariman ka Allah Pangeran maraneh. Upama maraneh tandang lantaran rek jihad dina jalan kami sarta miharep karido kami, maraneh ulah nyiarkeun rahasia ka maranehna ku kaasih. Jeung kami uninga kana saniskara anu ku maraneh dirahasiakeun jeung saniskara anu ku maraneh ditembrahkeun jeung sing saha di antara maraneh anu lumampah kitu nya saestuna geus sasar dina jalan nu lempeng. Iyatqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa waddu law takfurun. Upama maranehna bisa ngelehkeun maraneh, tan wande maranehna jadi musuh maraneh, sarta maranehna bakal ngagunakeun leungeun jeung ngagunakeun letahna ka maraneh kalawan jahat, sarta maranehna miharep maraneh kalupur. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Moal aya mangpaatna keur maraneh baraya-baraya jeung anak-anak maraneh teh dina poean kiamat. Anjeunna bakal misahkeun antara maraneh lantaran Allah teh maha uninga kana saniskara anu ku maraneh dilampahkeun. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Saestuna keur maraneh teh aya conto nu hade di Ibrahim katut para pangiringna nalika maranehna nyarita ka kaumna. Saestuna kaula mah teu mais teu meulem di Arandika jeung dina perkara saniskara nu disembah ku Arandika salian ti Allah. Kaula sararea mondah Arandika jeung tetela pisan mumusuhan jeung silih pikangewa antara kaula sararea jeung Arandika teh salawasna tepi ka Arandika ariman ka Allah nu Maha Tunggal. Kajaba omongan Ibrahim ka bapana, sayaktosna abdi bade mangnedakeun pangapunten kanggo bapa, nanging ti Allah abdi hante tiasa kenging naon-naon saeutik oge kanggo bapa teh. Pok manehna ngadoa, nun Gusti Pangeran abdi sadaya, nya ka Gusti abdi sadaya tawakal, sareng nya ka Gusti abdi sadaya marulang, sareng nya ka Gusti abdi sadaya ngajugjug. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti henteu ngajadikeun abdi sadaya jadi fitnah keur jalma-jalma kupur ku jalan ngelehkeun abdi sadaya. Mugi Gusti maparin pangapunten ka abdi sadaya. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, sayaktosna nya Gusti nu Maha Gagah, nu Maha Wijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Saestuna pikeun maraneh aya conto nu hade di maranehna pikeun jalma-jalma anu salawasna miharep karido Allah sarta miharep ganjaran poe akhir jeung sing saha anu ngabalieur nya saestuna Allah anjeunna nu Maha Beunghar nu Maha Pinunjul. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Mugi Allah ngajadikeun kacinta antara maraneh jeung jalma-jalma anu ku maraneh kungsi di musuhan di antara maranehna lantaran Allah teh Maha Kawasa jeung Allah teh Maha Jembar Pahampura Maha Mika Asih. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah henteu ngalarang maraneh ngalampahkeun kahadean ka maranehna sarta lumampah deui ka maranehna anu henteu merangan dina jalan agama jeung anu henteu ngusir maraneh kaluar ti padumukan maraneh. Saestuna Allah micinta jalma-jalma anu lumampah adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Saestuna taya lian Allah ngan ngalarang maraneh ngangkat jalma-jalma anu merangan maraneh dina urusan agama
sarta ngusir maraneh kaluar ti padumukan maraneh jeung anu ngabantu dina hal ngusir maraneh jadi pamimpin maraneh jeung sing saha anu ngangkat maranehna jadi pamimpin nya anu ngangkatna teh jalma-jalma anu darolim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ye jalma-jalma anu ariman, upama ka maraneh datang mukminin anu hijrah nya geura uji kaimanan maranehna, Allah langkung uninga kana kaimanan maranehna jeung upama pikeun maraneh tetela yen eta teh mukminat atuh ulah pisan ku maraneh dipulangkeun ka kafir-kafir salakina eta awewe teh hanteu halal pikeun maranehna pon kitu deui maranehna oge hanteu halal pikeun eta awewe jeung geura pulangkeun mas kawinna ka maranehna urut salakina jeung hanteu dilarang pikeun maraneh karawin ka eta awewe upama maraneh mayar mas kawin ka maranehna jeung maraneh ulah keukeuh mihukum awewe kafir sarta geura penta mas kawin anu ku maraneh geus dibayarkeun jeung idinan maranehna salaki kafir menta deui mas kawinna anu geus dibayarkeun ku maranehna ka pamajikanana nu iman eta teh hukum Allah anjeunna netepkeun eta hukum di antara maraneh jeung Allah teh maha uninga maha wijaksana. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ila al-kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Jeung upama aya di antara pamajikan maraneh anu lolos ti maraneh ka kafir-kafir tuluy maraneh unggul meranganana nya maranehna kudu mere barang rampasan ka jalma-jalma anu dipangkaburkeun ku pamajikanana teh saimbang jeung mahar anu ku maranehna dibayarkeun jeung masing takwa ka Allah anu ka anjeunna maraneh ariman. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'an ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله
innallaha ghafurur rahim. Ye Nabi upama ka maneh datang mukminat nu baiat yen maranehna moal nyarekatkeun naon-naon ka Allah jeung moal maling jeung moal jinah jeung moal maehan anak-anakna jeung moal ngabohong perkara anu maranehna dijieun-jieun antara leungeun jeung sukuna kandunganana jeung moal wangkelang ka maneh dina perkara anu hade nyapek geura tarima bae baiat maranehna teh sarta geura pangmentakeun panghampura pikeun maranehna ka Allah. Saestuna Allah teh maha jembar panghampura maha mika asih. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Yeuh jama-jama anu ariman, poma maraneh ulah ngajadikeun pamimpin hiji kaum anu ku Allah dibenduan. Maranehna teh geus pegat pangharepan dina perkara akhirat saperti pegatna pangharepan jama-jama kafir dina perkara ahli-ahli kubur.